Bismillahirrahmanirrahim. Summa yaqra'u tuluy maca ieu jalma as-surata kana surah ba'da saktatin dina sabadana repeh latipatin anu sakedeung ieu sakta ingkana lamun kabuktosan ieu jalma eta munfaridan anu salat sorangan. Wa ba'da sukutin sareng dina sabadana repeh tawilin anu lila itu sukut biqadri suratil fatihati kalawan ukuran surat al-fatihah bil wasti kalawan pertengahan al-mu'tadili anu mejehna itu wasti. Ingkana lamun kabuktosan ieu jalma eta imaman jadi imam liyaqro'a karena supaya maca saha al-ma'mum al-fatihah takana fatihah fidalikal wakti dina eta waktu repeh. Waliyasma sareng karena supaya ngupingkeun ieu makmum qiraatal imami kana bacaan imam ba'daha dina sabadana itu Fatihah. Wa qala sareng ngadawu sabadum sapalina ulama yusanu disunatkeun lil imami pikeun imam naon aya kula maca ieu imam pisukutihi dina repehna itu imam hada kana ieu doa Allahumma ba'id baini kana lapan Allahumma ba'id baini. Allahumma nun Gusti Allah ba'id muga ngajauhkeun Gusti baini antara kami wa baina khotoya sareng antara pirang-pirang kasalahan kami kama sapertikeun perkara ba'adta anu ngajauhkeun Gusti bainal masriki antara masrik wal maghribi sareng maghrib. Allahumma nun Gusti Allah naqi muga ngabersihkeun Gusti ni ka abdi min khotoyaya tina pirang-pirang kasalahan abdi kama sapertikeun perkara yunaqo anu dibersihkeun naon as-saubu baju al-abiyadu anu bodas itu saub minadana sitina kokotor. Allahumma nun Gusti Allah igsil muga ngabersihkeun Gusti khotoyaya kana kasalahan abdi bilma iku cai wasalji sareng ku salju wal barodi sareng ku cai es wal makna sareng ari maknana igsil khotoyaya eta tohir muga ngabersihkeun Gusti ni ka abdi minadunubi tina pirang-pirang dosa wa dzikru hadhil asya sareng ari nyaritakeun ieu pirang-pirang perkara eta mubalagotun anu ngabangetkeun pitathiri dina ngabersihkeunana wa hadza du'a sareng ari ieu doa eta yusanu disunatkeun ieu doa bada tahrumi dina sabadana takbiratul ihram li anahu karana sanyana ieu doa eta min dakwatil ibtitahi tetep tina pirang-pirang doa pirang-pirang pembuka. Summa yaqulu tuluy maca ieu jalma inda iradatir ruku'i dina nalika ngamaksud kana ruku ba'da saktatin dina sabada repeh latipatin anu sakedeung itu saktah Allahu akbar kana lapad Allahu akbar. Sumaya kulu tuluy maca ieu jalma ba'da istiqrorihi dina sabada tetepna ieu jalma pir ruku'i dina ruku subhana rabbiyal azimi kana lapan subhana rabbiyal azimi subhana rabbi maha suci pangeran abdi al azimi anu agung ieu rabbi ayyalladzi tegasna dat laesa anu teu aya li udmatihi pik eta tetepikeun agungna itu ladi naon bidayatun kawitan walalikun hi jalalihi sareng teu aya sajatina kaagunganana itu ladi naon nihayatun antegna naon nihayatun katogna bahwa mangka ari itu ladi eta al kamilu anu sampurna datan tina arah-arah datna wasipatan sareng tina arah-arah sifatna wa bihamdihi sareng sarta muji ka itu robi muta'alikun ari lapad bihamdihi eta anu dicantelkeun bimahdupin kana anu dibuang ay sabahtu tegesna ngabersihkeun kami huka itu robi ay nazahtu tegesna ngabersihkeun kami huka itu robi ma'ahamdihi sarta muji ka itu robi ay sanai tegesna muji alaihi ka itu robi salah samarotin kalawan tiru pirang-pirang balikan lil itba'i karena turut kana pada melan Kangjeng Nabi
walau lil imami sanajan kabuktosan itu salah sumarotin eta tetepikeun imam wadalika sareng ari itu salah sumarotin eta adnal kamali tetep tina panghandap-handapna kasampurnaan wa aqalluhu sareng ari pangsa eutik-eutikna itu tasbih eta wahidun anu sahiji wa akmaluhu sareng ari pangsampurnana itu tasbih eta ihda asaro 11 wadunahu sareng eta tetep salia wadunahu sareng eta tetep dina salianti itu akmal tisunari salapan pasabuun tuluy 7 pahomsun tuluy 5 sumaya kulu tuluy maca ieu jalma inda irodatil itidali dina nalika ngamaksud kana itidal sami Allahu liman hamidah kana lapad sami Allahu liman hamidah sami muga nguping sa Allah Gusti Allah liman kajal mahamidah anu muji ieu man huka Gusti Allah ayata qobala tegesna muga narima Allah hamdahu kumuji ka Gusti Allah minhu ti ieu man sumaya kulu tuluy maca ieu man ba'dan tisobih dina sabada ancegna ieu man ko iman halna ngadeg Robbana lakal hamdu kana lapad Robbana lakal hamdu Robbana nun pangeran abdi sadaya laka eta tetep milik Gusti alhamdu ari puji hamdan kalawan muji kasiron anu seueur toiban anu alus mubarokan tur anu dibarokahan naon fihi itu hamdan mil'us samawati anu minuhan pirang-pirang langit wa mil'ul ardi sareng anu minuhan bumi wa mil'u sareng minuhan perkara sita anu ngresakeun anu karep Gusti kana itu mah min syai'in nyatana perkara ba'du dina sabadana itu mil'us samawat sareng mil'ul ardi ay ba'dahuma tegasna dina sabadana itu mil'us samawat sareng mil'ul ardi kal kursi sapertikeun kursi wal arsi sareng aras wa ghairihima sareng salianti itu kursi sareng aras layu hitun teu aya anu ngaliputan bihi kana itu ghair illa ilmu alamil guyubi angin naon ilmu anu uninga kana pirang-pirang anu samar wahada sareng ari ieu doa eta yusanu disunatkeun ieu hada hatalil imami malah pikeun imam mutlakon kalawan mutlak aesa waun tegesna sarua bayro diari dosa al mamu bitatwili kana lila amla atau hanteu dia hilapan halna nyulayaan liman ka ulama kola ngadau ieu man innahu sanyana kalakuan sareng tingkah eta innama yusanu pastina teu disunatkeun lil imami pikeun imam naon Robbana lakal hamdu pakot lapan Robbana lakal hamdu sumaya kulu tuluy maca ieu jalma inda irodati sujudil awali dina nalika ngamaksud kana sujud anu kahiji Allahu akbar kana lapan Allahu akbar sumaya kulu tuluy maca ieu jalma ba'da istiqrorihi dina sabada tetepna ieu jalma pihi dina itu sujud subhana rabbiyal a'la kana lapan subhana rabbiyal a'la subhana rabbi maha suci pangeran abdi al-ala anu luhur ieu rabbi ail ali tegasna luhur al baligi anu tepi itu ali fi uluwi rutbati dina pangluhurna martabat ilahi sula rutbata nepi ka sakira-kira hentaya martabat eta maujud illa wahya angin ari itu rutbah eta munhatotun anu turun anhu tina itu ulu wa bihamdihi sareng kalawan muji ka Gusti Allah salah samarotin kalawan tilu balikan kama sapertikeun perkara maru anu parantos kalangkung itu firruku dina ruku wal hikmatu lala sawab kurungan wal hikmatu sareng ari hikmahna fitah sisil adimi dina nangtukeun lapan adim birruku kana ruku wal ala sareng lapan ala bisujudi kana sujud eta annal ala sanyana lapan ala eta afdalu eta alu tabdil wasujudu sareng ari sujud eta nihayatu tawadu'i katogna tawadu 5 karena perkara fihi anu tetep itu dina itu sujud min wadil jabhati nyatana nyempentarang
Allati anu hiya ari itu lati eta asroful a'dha'i pang mulia-muliana pirang-pirang anggahota ala mawatil akdami luhureun tempat nincakna pirang-pirang sampean walihada sareng karena ieu madkur kana kabuktosan itu sujud eta afdalu anu leuwih utama minar ruku itibatan ruku pajalul ablagi mangka ari ngajadikeun anu leuwih banget eta ma'al ablagi tetep sarta anu leuwih banget kama sapertikeun perkara afada maedakeun kana itu ma saha ar-Romli Imam Romli. Sumaya kulu tuluy maca ieu jalma inda irodatil julusi dina nalika ngamaksud kana calik Allahu Akbar kana lapan Allahu Akbar. Sumaya kulu tuluy maca ieu jalma badan ti sobi dina sabada ancegna ieu jalma jalisan barina diuk Robbi gfirli kana lapad Robbi gfirli Robbi nun pangeran abdi igfir muga ngahampura Gusti li ka abdi ay ustur tegesna muga nutupan Gusti dan bi kana dosa abdi warham sareng muga ngarohmat Gusti ni ka abdi birohmatin kalawan rohmat wasiatina anu luas itu rohmat analu menangkeun kami biha kana itu rohmat ad-darajata kana darajat al-aliyata anu luhur ieu darajat wajibur sareng muga nyugihkeun Gusti ni ka abdi ay agnini tegesna muga nyugihkeun Gusti ni ka abdi bisa difakari ku nutupan kapakiran abdi warfa sareng muga ngaluhurkeun Gusti ni ka abdi ila a'lad darajati kana pangluhurna pirang-pirang darajat warazuk sareng muga ngarizkian Gusti ni ka abdi ay birizkil arwahi tegesna ku rizkina pirang-pirang ruh wal asbahi sareng pirang-pirang awak wahya sareng ari itu arwah eta al ulumu pirang-pirang ilmu wal ma'arifu sareng pirang-pirang kanyaho wal kutu sareng kekuatan wal kiswatu sareng pakaian wa ghairu dalika sareng salianti itu nu kabeh wahdi sareng muga nuduhkeun Gusti ni ka abdi ay adim tegesna muga ngalanggengkeun Gusti ni ka abdi alal hidayati kana meunangkeun hidayah ilal islami kana Islam allati anu ya ari itu lati eta adamun ni'ami pangagung-agungna pirang-pirang nikmat waafi sareng mugi nolak Gusti ni ka abdi ay idfa tegesna muga nolak Gusti aniti kami kullama kana saban-saban perkara yukorohu anu dipikange wa itu ma wa'fu sareng muga ngalebur Gusti aniti kami aimsah tegesna muga ngalebur Gusti dan bikana dosa abadi aniti kami wal farku sareng ari bedana bainal afwi antara lapad afwi wal magfirati sareng lapad wa al magfirati eta annal afwa sanyana lapad afwa eta ya juju menang non ayakuna kabuktosan itu afwa eta ba'dal ukubati tetep dina sabada na siksaan payaztamiu tuluy narima kumpul itu afwa ma'aha sartana itu ukubah wa amal gupronu sareng anapon ari lapad al gupronu palaya kunu mangka eta henteu kabuktosan itu gupron eta ma'al ukubati tetep sarta siksaan wayusanu wallahu a'lam bishawab.